Pamirsa, bulu jenggungi, bulu jenggungi patepang, sarang ring-ringan lingkung seni munggul pawenang, anu disesepuhan langsung ku pangarsa iki dalam Dede Amung Sutarya, anu alamatnya di Jalan Pada Suka nomor 122, telepon 72730 5 Kota Madya Bandung. Para penonton sadaya, peryogi kaunini kersana Bapak Toto anu kagungan maksad kidalang Dede Amung Sutarya di dawengi ieu kedah medal carios atau api lalakon carios Gatot Gaca Bugan sakali deui carios Gatot Gaca Bugan nyambung tilu hariring jero kawi Ibu Hajah Yoyo Sophia Asih disarengan ku Ibu Evi Wahyuni dibantosku Ibu Ida Resmiati kalian nyambang haliang wira suara Mang Eye Daria tekantun atau dipasieun ku layetan ti munggul pawenang anu dilulubuan ku kersana Aegi Tariana SK sate acana prung manggung prakawayang di dalam anu sakumaha biasa Mang Eye Daria sauna teh kedah ngalagukeun ngarujuk sauna teh kedah ngarujuk supaga pamirsa wilujeng wengi wilujeng lenggah wilujeng nongton dugi karengsena ieu pagelaran hadieu ka kalebat iya tapi lebat kata aduh sarila may sampulur gitu sarila kita aduh ampun gening akang Eye ulah cekcok Kang Eye dua pahadat bade naon akang izin kuwa untung anu ti benar teh izin kuwan atat cigedang abdi teh basok dilongokan wae akang alah bukan aneh gitu bising teh payung ka batu boga urang dia sumuhun ah ieu mah sasarengan jeung ajonjon cengalolot barang ngalwengi ye ulah Kang Eye manawi aya peryogi nu sanesna saya balap ka akang satu ya kumaha akang iya mama boa-boa ye papa hoyong balik deui nyaan we waidi Kang Eye teh helem balik deui ke boga ka era kumaha misalkan da mama anu canggih ari kitu kumaha papa ngarang saduhung iya akang moal abdi mah moal balik deui ka Kang Eye wah waduh hebat rek neangan urang sindang suka ulah suka mau sinang suka ngarahan naon atuh balik deui ka Kang Eye ngadi nyanyi wae abdi kuat banget ye akang kumaha geura salajengna kieu kumaha akang ari papa sumpah mama sumpah kumaha itu mama anu tos liheng sok ngabohong Pak Mantri Toto ai lalaki mah ai keur hayang makitu aya sama maganingan mah asal kumaha karsa di maklina deui dangukeun Kang Eye
kakang Somsel bukan maneh. Orang kumaha? Sakali moal balik deui ka Kang Eye moal. Puasa ceneng lah, puasa gitu. Moal. Kudu main pelet ya. Akang mah teu meleng pamajikanan bogoh wae ka batu. Bogo teh kasar sayang. Leuheung deui lamun geulis maki saluran ati. Waduh, webot. Emang anu goreng patut teh kan bogoh wae akang mah. Ngarah hitungan bungkul. Ari kitu kumaha akang? Ari bareto mama. Kapungkur kumaha Kang Eye teh? Papa neka bobo. Nya ada yang balik deui katanya. Ari ayeuna mama. Ayeuna kumaha akang teh? Papa pikir Dangukeun Kang Eye abi rek sumpah. upah bade kersa sayang. Abi rek sumpah akang Tur nuhun. moal balik deui da ka Kang Eye. Gaduh minang tukang Eye terujuk sapapanjangna. Tiba heula kolot teh satuju. Moal arek ibu untung si pendak nangara papadah kolot sieun doraka. Katanya begini kata bapak ayah, tidak izin kalau ayah balik lagi sama baeknya. Iya, Kumaha? jangan sombong. Tara sombong, abi masalah resna Kang Eye. Tong banyak lain alasan. Tara alasan kawanata, abi mah. Ari kitu kumaha? Ari sayang nyaho Terang kumaha akang? engkau punya pepen rakyat. Adieu Kang Eye anu sayang. Iya, adieu. Nengok usahaan kalau gitu. Ya, Abi teh aya panurut akang. apa kita naon sayang? Aya pinurupi panurut abi. Wah, gimana naon sayang? Kahiji alif dipanganjungkeun. Apa betul unjakan nih? Paling ngebon. Kadua alif dipangnyandungkeun yang hati dipangnyandungkeun teh. Musik ditinggalkeun kilir teh. Salah jeung rada kumaha.
bojo akang teh anu anyar serahkeun deui rugi sok nyusul-nyusul we pusing salaki eueuh buat pentingan nyusul we tan orang teh sebelum ari kitu kumaha Kang segera kumaha Papan panae mangan kumaha Kang sagala aya rupa pamenta kumaha Kang Bapak mama sayang Karos kumaha Kang karasa apa itu dangukeun akang mana ya abdi hapunten Kang abdi mah Kang ukur bawah Bapak sayang
Ayo
anu awi munut ngaruju sauna ge ayeuna 25 dinten teu tiasa gugah kacilakaan. Alhamdulillah bade pun gaduh maksad tiasa damai. Rupina sanes ngaruju wih deui henteu naon-naon sareng kantos pembatur atau saya sapatos ayu tinggi dan raden tentang timpang raksasa.
Kusiwannya anak sifat. Kamu mari dengan sang hidup jadi utang titik segala. Kusiwannya anak sifat. Ayah purun segala. Anu pamungkas dari seberut kubaiku supados segera karaos. Jadi diri anu pasti.
Bujangga boga wiwitan nyipta seni bawayangan lang ini banda hiji gambaran pauntung benda silok langit didinya urang Mario barena batu kepikir ngahaturakeun unjuk nuhun juragan nyanggakeun mah sembah siku Jangan
dina kuna utak kurawis waya Lumana urang Bandungan Natarios pawayan Kidalang bade ngawitan lagu Adam babu hawa Siskang dan Nur Wiris ngagelarakeun cahaya nur cahaya Anwas lan anwar ngaglarakeun malih Kang dan Nur cipta Ayo batur gotong royong ayo Lempu-lempu masa uyunan Iluk desa bilulungan Ulare patong-tong-tong Nur cahaya Nur sarila Nur jati sang yang wetri sangyang Orang bangan datang Imunggur pawangan Najan jauh oke datang Menyentuhkan reka wayang dang yang wayang wayangan ipun iya kembang susah minangka pamukalaman wayang jadi perlamang hirupna urang nu dipedar kuki dalam kidalang nu halang lain urang kagungan Tanduk bader upawasa ukur mi boga kahayang parenada dakasabalan ditulis ku para wali direka para pujang ngapacan kurang ayeuna
Sinoka sastra sasmita di dalam wayang purwa sasmita menjadi pembuka nubaka jadi catur buana kembangun cerita Papais malar beres diguar sangkan jadi luang mieling karena wiwitan dina zaman papayangan ditulis ku para wali direka para pujaga dina lampah wayang purwa kacarius di negara Trajutisna di negara Trajutisna nuka sepat suki mukti berat benghar sanes suki peda pun cileut sanes benghar kudunya beranak nanging suki kuel mukti gusti benghar kurasaan lepas tina jajahan anggang tina pancabaya perbawa tata trem-trem kertatulah harja muala harja ye negara tampara hayat nukerta muara hayat nakerta upami para pangagung negara can leres ditata tentrem katertiban beres noes ngarelek entep seuna bungkus langsurukna kakarara hayat natarungkul kana jukut tangah kana sadapan makaya harta nunya neangan kipayah nu halal atuh tangtos di negara Trajutisna bakar maiku mewengen ramai kadaharan angang tiringrang hariwan kaum tadi mukti kaum dagang senang kaum buruh cukup sakit paling tobong rapuh langkah pegang ngalalana dispikir paripurna kamu aya karaman anu tumibak ka nagara sareng rahayat anu kapercanten Nyakrawati ngabahu denda jadi papayung agung di ieu negara disebat jenenganana Prabu Anom Suteja carik tidak kosi keting gigilan kencana ngarak busana kaprabuan nangem makutasina piturang ditarepesan ku permata hulu ngempur herang kumepya di deresan Kupati Mega Budara anu didamel sesepuh miwak para detia silokana satagrana satahayang grana kula dirhayang kisama heula paningalipun saking saur nira tanana panjang sining kisabda uningat sabda tanana panjang sinunggi sabda ulun layu kaya taki alamat tinira dining asih yakin musik malik wayang dalangan terkayang wayang dalang
nungusikeunana wayang minangka urang antara salah jeung bener mun salah bakal cilaka bener pinasti salam papasangan anu dua papaskeun tinu kawasan bade pancakak mangsana utama bade muka riwayat culukan waktu bade nyutluk sahur tina tahu ngandika Prabu Anom Sute Jalil Gede wis manis pangantikan paman mereka bodara paman kaula majeng kapayung calikna satapa sareng kaula oge kasadaya para detia pangangkena nom Prabu Pamugi sing jadi jimat paripicaya nun caya salalamina dicatat ku abdi dina tungtung emutan anu terkena ku owak gincir Pamugi sing jadi jimat paripicaya disimpen di luhur bisa dihanap sahanap-hanap sing jadi jimat paripisan dicatat syukur baknya kamaya oge ti payuna nu kapihatur bade ngaturkeun bujak kalawan pangestu ngaturkeun semar pangabaktos mugia ditapi Gusti Prabu bade ngaturkeun sukem mugia ditapi bade ngaturkeun semua pangabakti sampean diterima malah dicatat dina tungtung ingetan anu terkena kowak kali perkawis biaya kalpatan tirul sojung rambut dihanap saibas nampal agung cukup lumur luka suhuna dan jemar hapunten luka tegak biaya kalpatan paralun malum anu kasuhuna dan jemar hampuran luka tegak diaya dari lautan hapunten liwati Gusti Prabu hapunten kana kalpatan hapunten
soal kesalahan masalah jantik kaulah daya bedana urang silihar pura sabab ilahar manusia munalukti kesalahan batu sakotra kayu api ngoreksi kesalahan diri pribadi hese dikoreksinya eueuh dinumpang alus-alusna di alam dunia iwati silihar pura sabab nu maha kawasa moal ngahampura ka kabeh manusia satungtung manusia jeung manusana san silihar pura kada kesalahan masing-masing jeung teu gancang robah kana adat sirik pidik jail kaniaya iren pangasen kasasama ujub ria jeung takabur sabab nu maha kawasa moal ngarobah nasib manusia satungtung manusia eta can ngarobah adat anu boleh sanajan urang silih hampura eueureuna silaturahmi terus-terusan tapi adat goreng di pribadi wae na urang teu deuk gulung kieu wae saurang sabab anu ditarima ku maha kawasa doa manusia anu bersih ati sanobalina malah sanajan tika ulah bisa aya kasalahan hampura sami-sami sami-sami Gusti sami-sami katilu perkawis padaya persati malana ngampakeun sadaya para pangagung dina ieu watos saperkara kaula teh ngarasa bunga urang aya kamajuan seutik-seutik kabeh abdi-abdi nagara nya nepikeun amanat ti handap nepi ka luhur ti luhur nepi ka handap ulah cara nulis-nulis ti handap teu nepi ti luhur teu nepi ti handap fitnah ti luhur nuduh tungtungna riweuh salilana kantenan atau kedua perkara urang pekrak mere contoh urang pangagung karayatna putekan ucap lampah tupinus disebat tekan aya tekan pangagung ngajungjung luhur harkat martabat nagara jeung rahayatna leupas tina golongan leupas tina babaturan leupas tina baraya sakabeh nu deukeut nu jauh nu gede nu leutik rakyat urang kantenan tupinus disebut ucap aya ucap pangagung kudu bisa dipercaya urang sanggup ngamankeun kudu nyaman sanggup urang bakal mere kalancaran dina sagalana karahayat kudu jeung lamun urang teu nyata anu hati laas wibawa pangagung di hareupeun rakyatna moal dipercaya naon rupa kaca pangagung kurahayatna tandana dupin disebut lampah aya lampah pangagung teh hiji jujur dua bener tilu cager opat kager lima adil ieu teh jadi udagan syariat nuntut keadilan deuk adil kumaha jujur ge henteu deuk adil kumaha bener ge encan deuk adil kumaha cager ge henteu deuk adil kumaha bageur mah jauh keneh tanteuna gening ai papan mah ngajeglang boro-boro anu maca dina papan anu nancepkeun papana can nyaho naon hartina kamanusiaan nganukur nyaho kamanusiaan bari teu apal usina nyaeta usina teh jujur bener cager bageur adil bener deuk adil kumaha jujur teh deuk adil kumaha bener encan deuk adil kumaha cager teh deuk adil kumaha bageur mah jauh keneh masih keneh resep menta tibatan mere nya nuhun Gusti tupi salajengna tari maksudna kaula dina peuting anu geus kaliwat ngimpi ieu nagara tragitisna teh ngimpi kabanyiran saya nak kieu anu daya batas wangeuna malah anu kabawa ku banjir kesampean dina impian kaula sampean kabawa banjir umpalan teu bisa ditulungan sanajan kabeh para pangagung trajutisna deuk nulungan tapi teu bisa nepi ka sampean musna kabawa ku eta banjir
manawi sampean mengingat terang ieu nu sok utang eta teh pun adi cing pangitungkeun kaharep lamun ingat kana dongeng kolot baheula mun nyarita meni sabalakana aduh nya mengingat ayeuna karasa geus angin sangsara da manehna mun digawe suka negeri gajina gede cukup keur diri pribadi omah ulah dekorupsi dipake alasan keur kaluar negeri kasararea reksa pedeng geus jadi kaya ribut jeung baloba teu inget barang nagara angit-angit bangga kunaon reus kunaon urang aing ngaruksak nagara angit-angit si kene si disogok bandera jeung urang ayeuna mah maneh meuni geus salah galajeng ai urang mah anu ieu hareunak kieu kene mata pingin mah ajang tong kalalewihan teh biasa-biasa we urang kaula lain nanya eta cenah sampean bisa utang itu kan tenan tina naon alasanana abdi terang kana tahun 8 bulan 12 poe 7 dawuh 5 naon disebut tahun 8 hiji tahun alif sok aja etangan tina aboge ai tahun alif teh nanggakeunana rebo wage disebut we aboge naon ai tahun 8